Anjir, jong-jongan euy ari geus ngopi mah. Mantap. Kopi hideung atuh. Nah euy. Teu kuyang kayeng teuing kitu urang teh. Sirah jangar leungit. Anjak kalau bako anjir jadi we teh udud. Pantasna teh udud galabag gitu. Si gaya si Kumrun itu korek kemana itu belok ke kidul, si garek belok ke kidul tenempo ya orang di dia anjir kacau. Kumrun woi Kumrun kadieu euy. Naon Kang? Kadieu sakedeung maneh eta ngongkog wae. Si garek belok itu hece. Naon Kang? Aya naon? Kadieu atuh sakedeung maneh teh meni sombong anjir siga nu loba duit wae. Lain kitu Kang. Urang jaya perlu ieu teh. Rek kemana dia si garek belok ka kidul. Teh rek mang aye urang ya perlu ih. Nih hayang nyaho wae ieu mah segala rupa teh. Tuh yang nyaho atuh maneh teh eta maneh dia teh ningali urang di dieu keur nangkring. Henteu teu kapanggih ari sugan teh tangkal cau. Gagabah wae nyarita tangkal cau ka urang. Sakieu jabrigna teh. Acer ieu meureunan ieu urang di dieu. Pugo teu kaciri si Akang. Anjir, si Akang siga ngopi we. Ngopi eta kopi hideung kayang. Menta tuh urang segelas. Eta we teh uyup. Anjir, saeutik deui geuningan kopina ge watir euy. Panan beak dia geus asup kana beuteung ari maneh geus diuyup urang. Telat atuh maneh datangna. Mau bako teh euy. Henteu, kana bako wae ieu mah nanyakeun teh. Belayeun atuh Kang. Bae we atuh menta atuh bako eta mah teh. Urang teh tadi can udud aja kuyang kayeng kieu euy. Ngopi teh udud pantas gitu. Itu kudu nama udud. Sekali-kali magnum udud teh. Anjir, balaga bako we urang mah teu kudu magnum maneh mah teh. Magnum atuh meuli ka warung pirang ge 2.500 ya batang. Anjir. Teu mah wae eta maneh bako. Henteu Kang. Urang mah geus tara udud rokok euy. Geus kacanduan bako. Jadi kieu mun udud rokok teh urang meletah teh sok panas gitu teh ngeunaheun urang mah. Lain teu kabeuli euy. Alasan eta mah teu kabeuli we. Aslina eta teh. Mun resep kana bako mah urang meuli we samsu. Gitu teh ya atuh Kang. Kumaha tuh bako mah? Bae atuh. Eta maneh rek naon ka Mang Aye? Aya perlu Kang. Perlu naon nginjem pacul? Lain. Aya perlu we atuh ni keponya hayang nyaho wae. Bae atuh kehet kepo ge dajeng balad ieu maneh teh. Ni rudat euy. Lain kitu atuh da si Akang mah hayang nyaho wae urusan urang keperluan urang teh. Bae we atuh jeung balad mah maneh teh kudu jadi masalah. Rek naon ka Mang Aye? Teh urang rek aya injeman. Anjir unjang injem we anger maneh mah. Injem naon duit? Rek injem 1 juta wae mah sugahan mere ayeuna. Poe Kemis kebenaran. Da biasanya sok ngabagikeun gaji gitu poe Kemis mah garajian. Pasti pan loba duit. Gagabah teuing. Moal mere ka jelema tipe maneh mah. Sanu nyaho atuh Kang. Siga nu apal wae. Apa urang mah karakter
karakter maneh apa tuh si tara mayar hutang maneh mah ke urang ge panan boga hutang maneh teh Ah, kira teuing. butuh duit nginjem ka Mang Aya jang naon maneh teh teh sok-sokan nginjem 1 juta anjir 100.000 wae maneh sok hese mayar kadang poho teh dibayar nepi ka kiwari. Ah, eta urang mah aya perlu rek meuli motor. Kurang gitu 1 juta itu aya harga motor 1.300.000 tah rek dibeli kurang. Parenting useup Kang. Atuh teu boga duit mah mentong meuli motor maneh teh geus we cicing teu kudu meuli. Ah, tidak butuh urang parenting useup. Sok ayeuna lamun teu kana motor useup rek lempang gitu. Lempang we atuh sekali-kali mah. Ah, panan urang teh sok jauh Kang useup teh. Ari kana motor pan irit gitu. Ah, paling bensin 10.000 lamun ka Ranca Ekek teh. Kosok itu nguseup ka Ranca Ekek. Oh, sok Kang ke Ciherang. Apa meureun Kang Ciherang eta? Apa urang ge pernah kadinya ngabring jeung barudak. Oh, tah. Ari motor mah gitu saurana urang teh. Mun hayang indit nguseup teh tinggal belenyang gitu. Indit teu kudu neangan deui. Atuh dari menang meuli duit nang nginjem heula mah tuh kumaha ari maneh ke mayaran. Ah, eta ge urang ge. Mata rek nginjem ke Mang Aye gitu. Geus siap aya eta jang mayarna. Ah, iraha we tu mayarna mah gampang. Lain gampang-gampang maneh teh ya dengekeun. Mang Aya teh bager. Ayeuna misalkan maneh dibere injem duit 1 juta jang meuli motor eta. Kudu benar eta teh mayarna teh. Ah, kurang paling dicicil tuh 100.000 200.000 sabulan gitu. Leheung mun bener maneh teh ulah sok naon poal maneh teh kita teu boga duit jang mayarna sementara Mang Aya kan bakalan butuh gitu. Apa meureun Mang Aya golosor mun nginjem duit teh ka urang wae sok rajeun mere lauk. Ah, leuheung itu mere lauk mah. Urang mah pasti bakal dibayar. Ke dicicil sebulan 100 200 gitu. Nyaho beres we gitu. Buat teuing anjir lebang maneh mah. Geningan ayeuna buktina maneh teh boga duit eta kurang jang meuli motor. Omong ke meureun nyicil beuki loba alasan anjir. Moal urang mah pasti atuh bakal mayar. Ah, si Akang mah hayang ngapal wae mah. Geus lah cicing. Urang pokona rek katen Mang Aya ayeuna erek pinjam duit 1 juta jang meuli motor. Ame lancar gitu nguseup. Juga tuh danger ayeuna mah masih kena di pagawean Mang Aya ge masih jeung barudak dek ka saungna maneh Oh, tadi rek kalinya. moal aya tuh. Ah, bae rek ka imahna we. Ka imahna atawa ka teu eta dah. Ah, ka saung rek diteang ayeuna. Juga tuh Rek milu mah Kang. moal rek hujan kieu anjir naonan milu nuturkeun maneh. Ah, bisi we urang mah tuh. Beakeun atuh eta kopina lebar. Moal saeutik deui ieu. Geus Kang, ayo dah. Ah, sugan we hasil doakeun urang. Sok atuh kade mun geus nginjem teh mayaran sing bener dicicil. Teu kitu langsung geblok gitu maneh teh ulah dingkengke lamun dibere injem ku Mang Aya teh. Ah, siap urang. Pasti wae. Huntu. Geus Kang ya. Sok atuh. Ayo. Ieu mah meuli motor ngandalkeun nginjem. Ngalilir maneh kana mayarna hese leuheung mun mayar. Mun mayarna lancar gitu ka urang we hese dasar.